lamun pamimpin pamarentah dunungan nitah pagawena kudu jujur, nitah pagawena kudu amanah, kudu loyal karena pagaweanana. Tapi manehna nyen kacurangan wae, ngalanggar janjina sorangan, janji rek naikeun gaji, janji rek ngangkat pagawe anu tadina honor jadi PNS, janji rek nyejahterakeun pagawena, ari pek teh dilanggar janjina. Pertanyaan anak, nah eta bakal jadi contoh nu hade pikeun pagawena. Geus mah dolim, ngabohongkeun ongkoh, ngabohongan ongkoh. Hak maneh salaku dunungan, hak maneh salaku pamimpin, salaku pamangku kebijakan teh jeung hak pagawe teh sarua. Anjeun boga hak, pagawe oge boga hak, boga beuteung, boga kulawarga, boga anak jeung pamajikan, boga pangabutuhna. Ulah mentang-mentang maneh boga kakawasaan tapi jadi kumawasa, ulah mentang-mentang maneh boga kawenangan tapi jadi sawenang-wenang. Naon bedana lamun kitu jeung sato? Da jelema mah boga akal jeung rasa tuh teu bisa ngarasakeun jelema leutik, ulah hayang untung sorangan. Mata kula heran lamun pagawena teu aya kaeuceureugan bina gawena. Da bohongan manehna nyieun aturan anu curang, anu licik, anu ngabohongan. Dari anu dihandap mah bakal nyonto jeung ngaduplikasi karena pagawean di luhurna. Lain masalah teori, da teori mah butuh dipraktekkeun, akhirna dihandap jadi teu hade gawena. Loba anu curang karena pagaweanana, boh waktuna, boh pagaweanana, boh pelayananana ka masyarakat, korupsi teh jeung sajabat. Kunaon? Sabab anu di luhurna geus nyontoan anu teu hade.